goreng jengkol. Tuh, anjir dicoelkeun kieu tuh ka sambal tarasi gini nya. Pedo. Peda beureum. Peda beureum. Tahu. Ah. Sama. Ayam peda beureum. Mantap nih. Asin peda beureum. Geus pisan. Oke lur, ayeuna mah mamang biasa ya mukbang deui ieu rek ngeun sambal dadakan teh nya menu Sunda teh. Taya asin peda beureum, aya tahu, mantapnya lur. Taya tempe jeung jengkol, taya jengkolna lur. Jadi jengkolna urang goreng heula lur. Tah jadi goreng heula jengkolna. Pokona meh mantep lur soalna ieu mukbang dadakan teh menu Sunda geuningan nya. Juara pisan pokona mah ieu mah. Tah ieu jengkolna baradag ieu nya juara pokona mah. Ieu urang kecek-kecek, dikocekeun jengkolna teh lur. Aduh pokona ieu juara pisan lur geus lapar mamang pokona mah ieu mah. Sebelum ngocekin jengkol lur tah ieu urang goreng tahu. Tah ieu saterkeun tahunya lur. Hayu urang goreng tahu lur tah. Digorengkeun tahuna meh mantep lur. Anjir juara pisan ieu mah. Hampura lur mamang yang mau mukbang rek sorangan heula nya teu duaan. Aduh soalna mamang ya mah lapar juara pokona mah. Jadi urang beakeun ku sorangan teh ya geuningan ieu mah. Soalna biasa kalau ngisi teh teh aya lur. Tah ieu jengkolna lur tinggal dikocekeun lur meh pulen. Jadi jengkolna kudu dikocek-kocek. Ameh pulen nya lur. Wah pokona mah seungitna kade pisan lapar. Hai lur urang gaskeun urang mukbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur tepang deui jeung mamang ya. Ayeuna mamang biasa rek mukbang. Mukbangna sederhana tapi mantap lur. Pokona mah ieu mukbang hade pisan makanan Sunda pisan nya. Jengkol teh ya jengkol, goreng jengkol teh gini goreng jengkol, asin peda beureum, tahu, sambal dadakan. Sambal dadakanna sambal atah. Jadi sambal mentahnya. Lain digoreng sama sambal tarasi ieu mah tuh. Segar pokona mah. Cabe lengit make cabe tadi dengan cabe domba pokona mah. Ieu asinna juara pisan lur tingali. Ieu naon teh? Asin peda beureum tah ieu make ieu dipukan ku jalan tah teh geuningan nya urang Sunda mah arapal meureun jalan tah urut asin dikeun sanggukeun ngeunah pokona mah lur. Oke lur tong loba lila nya ayo poho hampura. Pemandangan tingali tukangeun sawah, pegunungan. Pokona mah adem pisan, angin sepoi-sepoi juara. Oke lur tong loba lila urang ngagasin dahar. Samemeh dahar biasa urang ngadoang heula baroang dimulai bismillah. Amin. Tidak lupa juga seperti bisa dikumkeun ti kulon, ti wetan, ti kaler, ti kidul, jos pokoknya mukbang Sunda mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Urang cobana jengkol tah keur penonton. Goreng jengkol. Tuh, anjir dicoelkeun kieu tuh ka sambal tarasi gini nya. Pedo. Peda beureum. Peda beureum. Tahu. Minum deh. Kabulan biasa. Wah. Mantap pisan. Sama. Ayam peda beureum. Mantap nih. Terus pisang. Gurihnya perem teh gini mah. Halah. Pedo. Pokoknya malah mudah ditumpangan dina daun cau, daun cau ngeunah pokoknya namanya. Daun pisang lah mun urang Indonesia mah. Nah. Bahwa kita kerupuk ke kerupuk Amalah pedo kieu. Asin peda beureum. Geus pisan. Nah, terakhir deui ya. Jadi si jengkolna boga khasna pulan gini kan. Jual nah. Nah. Asin nikmat. Pedo euy. Empuk laleur ngalangan nih. Terakhir.
Jadi pisang guna pakai jalan tahu asin jadi kipisan nampol. Benar luar biasa. Loh. Lah, enak ya. Lah, berapa pisan angin sepoi-sepoi dek tegenah kumaha tuh. Nikmat kieu. Saekeun deui. Tahu. Asli geunah pisan euy. Jengkol, amun di restoran mah dahar siga kieu geus sabarahaeun tah. Alah, turun. Nikmat. Kumaha ieu asin beda beureum. Nah, menjual pisan. Pokoknya mah mudah teu make jeung asin, asa kumaha kitu nya. Jadi orang Sunda mun jeung asin teh juara pokoknya mah. Nikmatna. Berbagai kira tuh mah. Wah. Anjir ya mah Alah, sama lumayan. Ngebletrak kasih lah. Wah. Aduh angin juara kieu. Dukung. Duduknya makan opi. Kabeureyan. Daging nama opi mah. Ada aduh. Banyak tinggal asinna. Udah tinggal asinna aja banyak tinggal huna, teuneun huna piceun. Jadi deui kah jeung tahu. Tinggalkeun deui. Lenang kieu atuh. Minum ya. Alah. Mantap pisan. Juara. Oke lur, gua sama beaknya. Dah. Tinggal sama ya cucuknya tinggal kudu piceun cucuknya teu ngeunah cucuknya geus kabeureyan. Sama lama keur penting pokona urang ngejoskeun deui penting. Ku sama beak urang tutup video. Tong hilap subscribe dari Irwan channel supaya channel terus berkembang, supaya bisa menghibur teman-teman semuanya. Anjir, perjalanannya. Pokoknya orang tutup video lanjut isukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.